umat Nabi katukang ge horeng teh teu salamet kabeh, malah tiba heula oge lolobana mah nu teu salamet. Sakumaha keterangan nu dibejakeun tadi, manusia teh tina makhluk nu opat teh pangsaeutikna. Tah manusia tinu opat pangsaeutikna dibagi dua, 80% cilaka, 10% bagja. Itu keseluruhan ti kawit Nabi Adam ka dunyakeun nepi ka ayeuna. Nu bagja teh kitu ngan 10% ngan saeutik. Ulah nyangka ayeuna hungkul. Nu bangor teh baheula ge loba nu balalangor. Cenah sia mabubuhan budak ayeuna kacida-cida teuing bangor. Aya Firaun budak ayeuna lain. Engko kacida bangorna Firaun. Sia teh pohara-pohara ting koret teh engko korun ge pangkacidana koret lain budak ayeuna budak baheula. Itu jadi umat-umat katukang oge sami. Nabi Musa teh kapan dikukut ku Firaun teh hampir 30 tahun teh Pak. Kunaon wasilahna perjalananna pangna dikukut ku Firaun. Pan Firaun teh ngimpi mimitina teh ngimpi manehanana karajaanana rek aya nu nganih ku budak lalaki. Ai Firaun pan haus jabatan mung lengser teh hayang tuluy we jadi raja. Mata impian teh diandal nanyakeun manehna kapananyaanana. Da boga guru spiritual Firaun ge. Spiritual iblis Pak. Oh eta mah bahaya cenah. Bakal leungit kerajaan maneh geus kaimpikeun kitu mah. Ngaluarkeun keputusan kepres meureun, kepraj keputusan raja. Yen satiap awewe anu keur-keureuneuh wajib ditungguan. Lamun ke ngalahirkeun budak lalaki pencit hareupeun indungna. Cing sok talenges teh teh jelema. Talenges. Jadi unggal aya awewe nu keur-keureuneuh ku balad-balad Firaun teh Pak ku suruhan Firaun teh ditungguan eta teh ngadarlukeun nungguan. Jalema nu keur-keureun disuipi. Burusut kerecet mun lalaki, burusut geresel. Matak teu ngari budak lalaki imut eueuh lalaki. Itu eta Firaun talenges matak raja pang talengesna di alam dunia teh eta. Yudzabihu abnaakum wa yastahyu nisaakum. Anu lalaki maka bege dipencit, yudzabihu teh dipencit dengan kejam. Matak dina fikih aya udhiyah geuning Pak. Bab udhiyah. Eta mah kapanan udhiyah mah tina zibhan eta teh udhiyah teh tina zibhan tina zabah benten jeung zabah ieu kaidah rahasia bahasa Arab. Ari zibhan mah mencitna sakali sat matak seukeutkeun bedogna. Ari tadbih mah tina zabah mencitna bulak-balik teh eta mah mencitna Firaun matak disebutna ge tadbih mah mencit dengan keji. Yuzabbihu bahasana tina zabah yuzabihu mencit dengan keji Firaun teh. Mencit dengan keji teh digurusal geresel. Kada bisi urang mencit satu kurban pesona mintul dikikieu kalah lumpat deui sapina. Ngeureun eta teh. Matak pesona sing seugeut heula alusna mah zibhan mah sakali Pak seret jadi langsung. Zibhu eta disebatna. Ari Nabi Musa mah ibuna ngadon lungsur ilham ulah budak maneh mah init ka ditu kawalungan budak porojol teu kanyahoan ku punggawa Firaun dieusian kana peti dialungkeun ka walungan. Matak Nabi Musa mah dina peti we ngalir dan cai walungan. Ku pamajikan Firaun kapangi dicokot geuning cenah orok. Nikah jeung Firaun salila-lila teu pernah boga budak. Siti Asyah teh rek boga budak kumaha tuh da kakarek asup ka kamar Firaun teh geus bararaseuh Pak. Teu kaburu hayang geus leungit teh sahwatna teh. Menyerek boga budak tuh da kakarek asup ka kamar tempat sarek kakarek muka calana geus poro wedol teh geus eueuh nanaonan. Itu mawa we budak ka imah pas datang ka imah cek Firaun pencit budak menjadi pencit cenapa sakieu mini kasep budak wang kukut we ijinan da bongan bapak teh mere budak kabeh dikukut cenah ku abi garang ge Firaun ku pamajikan nama eleh
Aya lalaki nu eleh ku pamajikan. Matak aya nu ngadongeng ka pribados, abdi mah ku dua perkara cenah Kang Seun. Hiji ku Allah, kadua ku pamajikan. Aduh gitu. Di kuku teh singkat cerita mangan aya kila-kila mun diulinan ku Firaun ngajengut kana jamotna. Didegungkeun Firaun. Geus pusing da Firaun bener ieu jiga nama ieu. Geus cenah ayeuna budak kaum pencit teh cek pamajikanna ulah Pak, menya budak segede kieu make jeung rek nganih karajaan bapa moal, bakal ngabantuan bapak cenah ieu budak teh. Geus cenah kieu keukeut teuing mah bapak, ieu budak ciri can hidang sok asongan ku bapak roti jeung ruhak. Lamun budak nyokot roti abdi dopek bising dipencit oge. Tapi lamun budak nyokot ruhak wayahna nya ku bapak ieu budak antep ek diurus ku abdi. Nya cenah kitu mah sok. Ai pikiran Firaun pasti Musa kecil teh bakal nyana kana roti da geus rada hidang. Tapi pas rek nyokot kana roti dipengkolkeun ku Allah sinah nyokot kana ruhak. Dasar kudus alamet. Matak Nabi Musa mah kurang pasih nyariosna teh. Dibantuan dakwah Nabi Musa kusaku Nabi Harun. Huwa absahum minni. Harun dulur abdi Gusti leuwih pasahat batan abdi. Matak abdi dakwah bantuan ku Harun. Tati dinya eta teh mimitina teh. 30 tahun geus gede atuh di dinya. Ngan kabur ti imah gara-gara nampiling orang kepercayaan Firaun, ditampiling ku Nabi Musa teu nyaring deui. Jadi daftar pencarian orang Nabi Musa teh diteteangan ku Firaun teh, DPO kabur Nabi Musa teh. Diteteangan nuju kabur lungsur ayat izhab ila fir'auna, balik maneh ka ditu Musa datangkeun sampeurkeun bapak kukut maneh innahu togo, sabab bapak kukut maneh teh togo, ari togo teh pa anu nyimpang tina bener eta togo. Togo istilah keur nu boga jabatan, bago istilah keur nu boga kakayaan. Matak dua istilah Quran teh dua-duana di zaman Kangjeng Nabi Musa alaihis. Togo mah nu lacut ku jabatanana, matak geuningan mun aya pamarentah tepat diejrek sok disebut naon? Togut ulah keheul teh teh kunon make korupsi atuh. Istilah togot teh tiba heula ge geus aya ngan digunakeun keur nu boga jabatan. Firaun teh pan raja ngan ngaco tina jabatanana teu bener jadi rajana, matak muncul istilah togo. Bago kaluar ti istilah jalema nu beunghar, tapi koret ku kabeungharanana bago eta mah. Saha nu bago? Korun engko beunghar tapi koret ku kabeungharanana bago istilahna teh. Innahu togo cek Allah. Atuh cek Nabi Musa Gusti, pan Nabi teh keur daftar pencarian orang, ayeuna nyampeurkeun ka ditu mah sarua jeung ngasongkeun nyawa abdi teh. Teu sieun da Allah nu nitah, ingkrik we ini datang. Jadi intina mah ku Allah dicalonkeunana, sina nyalonkeun raja da raja nu aya togo lacut maneh nyalon ka ditu datang ka Bani Israil. Eta nu dimaksud izhab ila fir'auna innahu dina sapali ayat izhaba muhotobna teh tasniah duaan maneh ini teh jeung Harun. Matak ayeuna ge aya bupati aya wakil bupati aya ti dituna eta teh. Nabi Musa jeung Nabi Harun teh raja jeung wakil raja pasangan nu dicalonkeun ku Gusti Allah. Jeung saha pasangan nu dicalonkeun ku Allah lawanna jeung pasangan nu dicalonkeun ku tukang sihir. Saha tah? Pertahanan. Aya istilah pertahanan. Saha pertahanan teh Firaun geus jadi raja tadina nu ngadukungna teh saharoh pirang-pirang tukang sihir ti Majalaya ogenan diulang ka istana. Ti Rancaekek oge tukang sihir datang ka istana. Naon sababna? Kontrak politik sieun teu kabawa. Kontrak politikna cek Firaun mun aing meunang pokona maneh dibagi imah hiji ewang, dibagi mobil hiji ewang, malah bisi butuh awewe alus ngora kene dibagi sahayangna. Eta kontrak politikna teh Pak. Kosok ayeuna pamarentah nyeun kontrak politik, matak pilihan menteri teh ladang kontrak eta teh samarena mah. Kalakuan Firaun baheula mah eta teh.
zaman teh kontrak politik teh gitu pabeheula teh. Siap cek saharup Firaun. Pemilihan lain nyoblos KTPS harita mah pemilihanana ngadu jajaten ngadu wesen. Firaun lo babala tukang sihir nu mana nu teu diulam dibayar sabaraha bayar da loba duit atuh diulam ti mana-mana tak pede we geus ngipas Firaun pijadieun deui aing jadi raja. Musa budak kami teu nampoled eleh ku aing dialungkeun tamang ejeung tongkat saharoh Firaun sihir Firaun sing aru teka tempona kade namina sihir katempona ku jelema awam siga orai da anger iteup jeung anger tamang eta teh sihir mah kitu Pak puguh mah eta teh orna puguh mah eta teh iteup ngan katempona ku panonaon orai eta sihir ngaranna nu nampona jelema bodoh da jelema anu basirohna kuat mah anger katempona teh naon itu beres tah saharot namanya Nabi Musa ngalungkeun tongkat eta mah nya jadi buadag orai boro-boro kutuku jam masyarakat loba sihir Firaun ge tukang sihir Firaun nempo tongkatna Nabi Musa mah asli jadi orai dan tongkat manehna mah dialungkeun teh anger tongkat cek tukang sihir nama man batur nu lalajo jiga ari tongkat Nabi Musa dialungkeun mah kumanehna ge katepo jadi naon mata cek tukang sihir ieu Musa ku guru sihirna ka mana asana ngaran ilmu sihir mah geus kaaji ku aing kabeh geuning aya nu anyar ieu teh malik we dukungan asok aing malik dukungan nu tadina yang hareup ka saha ka Firaun pas harihana aya serangan pajar gitu ku ayeuna pisan eta teh serangan ngan ieu mah serangan pajar teh eleh wewesen hayang ngaguru ka Nabi Musa matak geus ayeuna mah wangiblat ka Nabi Musa misi amek ge Firaun kontrak politik teh poho we poho teh geus puguh pieleheun geus pilu mah kanu meunang dihukum ku Firaun Pak tukang sihir gara-gara malik dukungan ka Nabi Musa disaralip di paraehan gara-gara tukang sihir nyebutkeun amantu bi rabbi Musa wa Harun tidinya mata kaum-kaum katukang ge lolobana nu balalang anger kitu matak memeh nyaritakeun umat Kangjeng Nabi ngadugikeun hadis tatap tariku ummati ala salasati wasabina sana ala salasati wasabina firqah umat kami teh terpecah belah jadi 73 golongan tah umat memeh Nabi ge sami contoh umatna Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis salam tah umat Kangjeng Nabi Ibrahim ogenan sadayana teh 70 golongan silih poyok silih celak kos ayeuna we asapang alus nanu silih poyok masanes pang namoyo kabatur ge da manehna asa alus Nabi Musa sami golonganana sadayana 70 hiji golongan loba nu ala loba nu goreng loba nu alat nya umat Nabi Isa oge golonganana 72 golongan jeung juhala nu bararodona ge loba tah engke kantun nyarioskeun umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi kantun ari golongan Islam zaman pupus Rasul wallahu a'lam bissawab hadanallahu wa iyyakum ajmain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.